paso sore kapeting ayat tempat karamean nu majankeun kadaharan sagala sajian aya di dinya. Nelahna jalan Siliwangi, baheula nepi ka Kiwari, menjujugan balarian. Kasar ceplak eta namina, Geus kasohor tang mana-mana nu jauhna daratan nu aranggan narean nu ngaliwat mata kabita mangga cobian kira darongka kadaharan di pasar ceplak kabanggaan kota Garut pasar ceplak nu kacapangan jik aya naon wae di pasar ceplok teh pada ding cokwe jeung gembong aya bala-bala cireng jeung kipu aya goreng hayam sate jeung gulai aya oge kupat tahu pempe jeung bakso komplit pokoknya mangga akang teh di sini. Wanci paso sore kapeting aya tempat karamean nu majankeun kadaharan sagala sajian aya di dinya. Nelahna jalan Siliwangi, baheula nepi ka Kiwari, anjugjugan balarea, pasar ceplak eta namina. Geus kasohor ka mana-mana nu jauhna daratan nu aranggan
ada harang di pasar Ceplang. Kebanggaan kota